diri ka diri. Ayo. Tos tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu pada sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link bawah. Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana bae ayana. Wilujeng patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Anggang, juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Kumaha sararehat mitra? Nuhun upami sararehat mah eta nu kumaha Anggang disuhunkeun siang kalayan wengina. Hatur nuhun kanu parantos maparin komentar, like nya mitra sareng nge-share ieu dongeng, linkna di-share ya mitranya. Sareng anu nyalawer oge hatur nuhun anu nyawer, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasihkeunana ka Mang Anggang. Kitu nya mitra. Mangga mitra. Supados teu nyongkolong teuingkan waktos, satacan diteraskeun hanca dongeng anu kamari, urang barandungan heula. Tungtung dongeng episode anu kamari tos dugi ka mana supados nyambung. Mangga mitra. Tapi teu gampang, Raden, teu gampang. Cekipatih kalamangsa nu geus legok tapak genteng kadek. Nah paman, teu gampang kumaha paman? Manusia teh makhluk pangunggulna Raden. Kumaha paman? Manusia teh makhluk pangunggulna. Pangmulyana teu gampang ngabibita manusia. Teu gampang narik bangsa manusia ka alam siluman. Sabab baruga pakarang anu ampuh anu hese ditaklukkeun anak urang. Ngan manusia anu ipis iman wungkul anu balangah jeung nu sarakah anu bisa diolok ku urang teh. Kitu tah Raden. Ceuk patih kalamangsa dari anakar. Naon pakarang manusia nu ampuh teh paman? Akal jeung iman. Manusia nu iman ka Allah ka Pangeran nu nyiptakeun alam dunia hese ditalukeunana eta teh. Kadang-kala bakal nyilakakeun ka urang. Tah, kulantaran gitu ulah gagabah yang harapan manusia. Kudu hati-hati jeung taliti. Kutan kitu. Tapi anu kasaksian ku kaula mah berorangan kitu tah paman, berorangan manusia teh. Memang aya nu borangan oge aya. Tapi sok aya nu kuatna, tah anu kuatna sok nulungan, sok ngadakwa ka urang. Kadang-kadang sok madak cilaka. Manusia nu diganggu ku urang kan hiji malikna ka urang madak nyalakakeun ka sanagara. Sabab manusia nu iman sakti luar biasa eta teh Raden. Bulak sama kerung manehna rada cangcaya kana omongan Kipatih lantaran kumahena geus kasaksi urang manusia geus kapanggih borangan lain lumayan. Tapi kating balecir kapanan bakat ku sieun. Tapi burak sama sadar patih kalamangsa teh guruna nu memang loba pangalamanana. Halus paman, halus. Kudu kitu kana kaula teh. Ulah kagok mere luang jeung pangalaman. Tapi oge ulah ngarentaskeun harepanana. Ulah ngagokan cita-citana. Tetap sumangata kudu cenah ngagedur. Cek raja. Kan tenan Gusti. Kan tenan. Da emang oge moal gagabah atuh. Malih mah sakalian we ayeuna rek kabejaan. Yeuh Raden. Aya kalemahan manusia anu babari pisan di nengnongkeunana. Cager. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae
Kaparayun, kaparayun, kaparayun. Saraka para karuhun yang ieu pangbakti ulah bade iri dengki. Naon kalemahan manusia teh mang? Kahiji kudu dibibita ku tata, kaduana ku wanita, katiluna ku harta. Ngan anu pangmatih nama dibibita ku harta alias ku duit. Sabab dina nagara manusia mah duit teh kacida kumawasana. Jalma borangan gesok ngadadak jadi ludengan. Hari loba duit mah nu bingung ngadadak senang, nu susah ngadadak bunga ku duit mah. Kitu tah Raden. Gampang atuh ari manusia resep keneh kana duit mah. Kali ngabibitaan we da urang mah nyieun duit sarta tepati butuh kanu kitu teh. Tak benar gitu. Didinya lemah na manusia teh, tapi tetap nu boga iman kuat mah ulah dilalawarakeun Raden. Bisi malik cilaka ka urang na. Mangga paman, mangga. Lumayan nambahan luang jeung pengalaman tah. Tah ayeuna kumaha rancana satuluyna anaki? Kumaha cara milihna di kumaha heula ku hidup eta awewe teh? Kieu ama, ayeuna teh nuju dites ku abdi. Engke upami parantos kantenan subur pireundeyan. Subur pireundeyeun maksud teh nembe bade dipetik diala dilamar dibantun ka dieu. Alus. Janten ayeuna mah moal wakageruh bilih gujrut bilih gagal. Kitu cek budak sama. Pek we laksanakeun naon-naon anu dianggap hade ku hidup. Ngan ama rek bebeja sekalian. Kumaha ama? Yen ama keur sasadiaan ieu teh. Malah geus dipasrahkeun ka Kipati sagala rupana. Supaya engke teh dina waktuna geus sagala sadia. Kitu tah anaki. Raja Wisanggaru atau Naker sumangga ngiringan bae perkawis eta mah ama tembal Raden budak sama. Mitra kaum dangu atuh satuluyna mah raja jeung Kipatih katuter Raden budak sama ngobrol ngarer ngidul. Sagala dicaritakeun ngan lobana ngobrolkeun perkara manusia. Kipatih nu geus loba pangalamanana loba mendar lalakon nu aya patula patalina jeung manusia. Loba mendar lalakon nu aya patula patalina jeung manusia malah dibeja-bejakeun saha-sahana manusia anu sok ngelehkeun siluman sarta sok nyaritakeun siluman. Oh, jadi manusia gesok nyaritakeun ka bangsa urangnya cek budak sama bari Allahok. Itu puguh we Raden. Puguh we. Malah sok aya nu dibukukeun eta teh. Kumaha paman? Malah sok aya anu dibukukeun. Kade tah hati-hati. Kanu ngaranna Manganggang tah. Eta teh sok nyaritakeun siluman eta teh kade ulah dianggap sapele eta teh. Kitu. Ngaja nyieun lalakon siluman ngadongengkeun, malah didongengkeun. Sarua we jeung urang kieu, urang ngobrolkeun manusia ge ngobrolkeun urang Raden. Keun we ari kitu mah dasar wasil ngobrolkeun meureun paman. Ceuk budak sama. Wah. Selang-selang tina ngobrol sor susuguh disodorkeun ku emban anu garelis dan haja purah nyuguhan. Raden budak sama ngarasa bungah asa leuwih dewasa, asa leuwih gagah, asa leuwih undak derajatna. Manokomo mun geus diangkat jadi raja, mana temen bungahna hate budak sama teh. Mitra kaum dangu cag urang tunda heula. Beurang deui peuting deui waktu terus maju numbu-numbu hitungan.
Mangsa ngerayap nambahan bilangan gunta gantina poe teu karasa gunta gantina berang jeung peuting asa teu katitenan. Padahal eta kabeh mangrupa isyarat di rumahan kawasa yen umur manusia teh teu angger teu langgeng tapi unggal mangsa robah unggal waktu kakurud cek rarasaan mah umur teh nambahan padahal nu puguh mah ngurangan. Da anu nambahan mah hitunganana anu beak sesana mah tara diaritung sabab teu nyaho teuing sakumaha deui sesana umur manusia. Lembur Cikancung ibur lantaran basa aya kajadian anu tumiba kanu ngaronda teh. Nyatana kisamu di sabatur-batur. Beja sumebar leuwih nyebar tatalepa ka unggal jalma. Nya akhirna nerekab ka sakuliah desa-desa nu sejen tungtuna geus jadi sabibir hiji yen dina tangkal sawo nu aya di lembur Cikancung aya siluman. Aya jurig anu cilimit aya setan anu hianat. Ti harita tara aya nu kumawani larariwat ka pelebadinya. Lain bae beurang ongkoh lain bae orang Cikancung dalah di lembur sajen ge teu aya nu waniun. Lain bae peuting deui. Dalah beurang oge taya anu wani ari sabab kenyataan anu sanyana mah sok ditambahan ku omongan-omongan anu mawa beja disamaraan supaya lebih serem lebih angker nu akhirna leuwih pikasieun. Kocapkeun dina hiji mangsa. Nyusi balik timah akina. Kaperengan harita teh sareupna. Jalan anu pangdeukeutna taya deui iwal ti kudu nyorang ka deukeut tangkal sawo teh. Jalan sejen jauh da kudu nguriling atuh. Nyusi bingung harita teh. Lantaran eueuh batur lempang sorangan taya sasaha deui. Da batur geus ngarampi. Nyusi mundur maju aya wani aya henteu da geus ngadenge beja yen dina tangkal sawo teh aya jurigan. Bah, kumaha ari aing? Mangkaning beuki burit, beuki poek. Mun jalanna milih nu jauh bisi poekeun di jalan. Mun ngaliwat ka dieu sieun ku jurig. Duh, kaduhung teh daek dititah ngendong ku si Nini. Cek Nyusi bari ngajanteng bakat ku bingung lempangna teu maju da sieun teh. Kaayaan beuki burit langit geus kulawu jangkrik jenggang reang di sarada. Cih-cir ge tetinggalan patembalan jeung baturna. Ti kajauhan kadenge anjing ngagogog jegag-jegug. Bet kalah nambahan keeuh. Di jomantara ting gaya bag kalong laliar neangan hakaneun. Lelai badot ting kalayang nyamberan reungit jeung rametuk. Puguh we kalakah matak nambahan sieun. Nyusi merungkut bulu punduk na muriding. Aduh, aing teh kudu kumaha? Balik deui ka aki kitu. Tapi abis dicarekan ku ibu, mangkane galak ibu mah. Nyusi mikir jajantungna beki ratug hatena beki peot, bujurna rempad-rempot. Tina kusieun-sieunna Nyusi jadi kaweur sarta ngomong saingetna, pokna teh. Hayang teuing aya nu ngaliwat. Rek dipake batur keeng sinangan terlempang ngaliwatan tangkal sawo. Kituna teh bari luak liuk kawas aya nu dilewatan. Susuganan aya nu ngaliwat. Dihin pinasti kersaning yang widi jeleg jang elek aya nu nangtung tukang geunana. Hiji lalaki jangkung leutik kasep ngalempereng koneng surah seuri ngajak imut panonna malong ka Nyusi. Nyanyi bade ka mana sasontenan? Cek eta jajaka. Nya puguh Nyusi meuni ngajenghok reuwas sabab aya nu nanya ti tukang teu kanyahoan datangna tapi akhirna mah atoh bareng red hiji jajaka kasep deui. Geuning aya Suhun akang bade ka PRT ieu teh. Kalaresan kapoekan di dieu palih mana beminanya? Cek eta jajaka kawas nu nya teu matak curiga. Bade ka PRT palih wetan PRT mah RT Mudin kitu. Mun ta Pamudin dari RW nama Pak Uday. Salira ti mana? Sareng saha jenengan? Usin nanya bangun penasaran. Akang teh ti Cinangka, wasta Akang Jasim. Kang Jasim. Mangga atuh urang sasarengan. Engke ku abdi dituduhkeun ka bumina Pak RT. Puguh abdi teh nuju keeng sieun bade ngaliwat ka ceket tangkal sawo teh sieun. Cek Nyusi terang-terangan dan memang kacida sieuna. Nah make sieun. Sok aya naon kitu?
Ulah di dia ngobrol ke nanahayu urang bari majang weyu. Oh mangga ngiringan we atuh. Terus lalempang duaan Yusi embung teh heula. Panderi embung deui nya akhirna mah ngarendeng lempang teh. Malah Yusi teh teu asa-asa lempang bari nyekel kana leungeun si Jajaka. Mitra kaum dangu berkah tangkal sawo geus kaliwatan kaayaan sepi jempling mata keung kadenge cari cangkas jeung bebencai di pirig ku sora jangkrik ditembak ku sora gaang nu leumpang telemek teh nyarek ngabaratem kawas anu loba kasieun ngarengahap ge kawas anu ditahan nya akhirna tangkal sawo geus kaliwatan plong hate Yusi ngemplong sabab anu dipikasieun geus kasorang sarta aman taya naon-naon. Srog ka hiji imah Yusi ngarandeg si Jajaka ge milu eureun. Aya naon makiliren? Tah ieu bumi PRT mudin mah tah geuning ka kuping ting gerandang nuju ngobrol. Mangga ludeng tos di dieu mah. Cek Yusi bari terus lempang deui tapi si Jajaka kalah nuturkeun. Terus terang mah ka bumi PRT mah kewe lah. Ayeuna mah bade jajab heula ka Nyai hoyong terang ka bumi Nyai kenging atawa henteu. Si Jajaka sonagarna kerahayangan nganter tepi ka imah. Yusi jadi bingung nampik teu wani narima hariwang. Bisa aya tuluйna da dihenteu-henteu oge manehna teh. Geus boga papacangan nyatana ka Ilyas tapi asa goreng pisan mun manehna nampik. Nya akhirna pok ngajawab bari seuri. Nya mangga ari kersa mah. Bring lalempang deui. Kawas tadi we ngarendeng duaan. Angin letik ngahiliwir na baka nadang daunan aroyag peting arulang karasa peting korosak daun lajat tinggal rupay mirig anu keur lempang paduduaan. Gang jeung jangkrik keur mujuna gandeng bencuh jeung nu sajian petarik-tarik teu karasa gok kaburuan imah Bah Tarwi. Yusi ngarandeg tuluy muka panto pakarangan. Ari bus ka jero gigag aya nu lempang ngadeuketan sing goreng Mang Ocim pangawal Bah Tarwi. Stop ulah waka ka jero sae ta. Cek Mang Ocim bari nunjuk ka si Jajaka nu geus rek asup ka jero pakarangan atuh ngarangkok si Jajaka teh teu wanian kebat untung Yusi aya keneh. Ih Mang, kan bae sina kalebat eta teh anu ngajajabkeun kuring. Kan sina ka jero da lain rek jahat. Cek Yusi. Neng, lepat upami kitu mah atuh. Sanaos Neng putra Bah Tarwi anu sipatna dudungan Mang, nanging palebah dieu mah Mang teh tetep kedah ngajalankeun tugas kalian sae. Nyatana kedah mariksa ka sakur anu suping ka dieu. Komo deui ieu mah wangi apan. Cek Mang Ocim teh eleh omong rumah saker kumawula. Ieu mah can penting atuh karak sareupna Mang. Komo sareupna bahaya tuh. Pugu ayeuna teh usum liar genderowo setan siluman. Usum bujil sanekala. Kudu leuwih hati-hati Neng. Cek Mang Ocim anggar dina pamadeganana. Nyapek atuh rek dikumaha. Rek dipariksa ku Mang. Cek Mang Ocim tuluy malih ka si Jajaka. Memeh nanya muralang heula dititenan tina sirahna tepi ka sukuna. Terus ditetep beungeutna rada lila geus kitu kakarak nanya. Saha anjeun? Jasim. Padumukan di mana? Cinangka. Indung bapak almarhum. Oh, sugan teh arloji. Maksud jeung tujuan? Nganter kanu keug, jangan kanu poekeun. Maturan kanu sorangan, mundaikeun rek dilamar rek dijieun pamajikanan. Naon maksud teh? Oh, rek dijieun pi pamajikanan maksud teh. Cek si Jajaka teh eulem-eulem. Naon? Ngonah wae sia. Moal deuleu, moal dibikeun eta mah geus aya nu boga. Cek Mang Ocim rada morongos, paruna molotot malah leungeunna dikeupulkeun. Nya jeung teuing, teu dibikeun mah da moal maksa. Tapi nah menang mun kuring nyaho saha nu bogana si Nyai teh.
Aya we pokona mah aya. Maneh teu meunang kumawani jig balik ulah unggah. Jajak mah tipi ka dieu we cukup. Cek Mang Ocim tandes. Teu asa-asa nitah balik ka si Jajaka. Nyi Usi colohok teu bisa majar kumaha da memang Mang Ocim boga kawasa dipercaya ku nung bapana. Nya teu naon atuh kitu mah, tapi hayang dijajapun ku Mamang. Allah, kumaha kitu ing sia? Wajar atuh. Bongan pang harapan kuring dipenggaskeun. Sesetipe ka tengah jalan. Buat yang jenis nama daekeun ka kuring. Eta mah Mamang we nu nyanyahoanan. Go ku kami dijajapkeun heuh. Asa si lain ulah kumawani deui ngaheureuyan ka Nyi Usi. Dam dijajapkeun. Mang Ocim eleh deeh. Mahena teu ngiji rugi, nu penting mah si Jajaka balik sarta teu ngaganggu ka Nyi Usi. Jajaka ngagupayan ka Usi terus malik berindit, dituturkeun ku Mang Ocim beralempang duaan, dijajapkeun ku paneteup Nyi Usi anu bengong bangun hanjelu. Mitra kaum dangu les Jajaka jeung Mang Ocim teka tenjo. Dileg-leg ku proyekna peuting anu mimiti merdong. Teu kacangan ku bentang-bentang acan. Nyi Usi malik terus mancat ka golodog hatena bet sumereang wae inget ka si Jajaka nu tadi ngajajapkeun manehna. Barang bus ka imahna kasampak Bahtarwi jeung Bitia keur darariuk paduduaan. Nyi Utari jeung Waryana di kalamar keur gunteng ngobrol bangun audaria. Tah geuning Usi Nalila teuing si aya nini teh Nyi Usi diukeula barang rek ngajawab kadenge aya nu ngajorowok ti kajauhan. Halo, tolong. Atuh meuni buncelik Nyi Usi teh malah Bahtarwi jeung Bitia oge tinggal renjak. Saha eta teh Usi? Duka atuh, tapi suara Mang Ocim. Nya kunaon make ngajorowok? Cek Bahtarwi reuaseun. Ya duka teh terang. Jang Waryana. Bantuan Abah Jang. Itu Mang Ocim tulungan tuh. Cek Bahtarwi gegerowan ka minantuna minta bantuan pikeun nulungan anu ngajorowok. Trojol Waryana teh bijil terus nuturkeun ka Bahtarwi anu geus kaluar pangheulana. Malah Bitia jeung Usi ge nuturkeun, Utari reuas mehna norojol ti kamar. Bahtarwi jeung Waryana lumpat muru ka tempat anu ngajorowok tadi. Waryana mau batre. Bitia jeung anak-anakna ngajantang di tepas panuna melong ka palebah anu indit. Harita Bahtarwi leungiteun tapak. Kusabab anu ngajarowok ngaleungit teuing ka mana ngaleosna jeung di mana ayana. Waryana oge ngarandeg panonna rarat-reret. Sanu ngajarowok teh bah? Ari sadana mah sada Ocim. Bisi kumaonam Jang. Jeung na deui eueuh diburuhan bisi nya aya nu ngarogala. Duh kumaha atuh nya? Duanana silih tanya bari jeung teu manggih jawaban. Peuting beuki jempling nu kadenge ukur sora jangkrik jeung gaang. Teu kadeuhan kadenge bueuk, ti kidul kadenge sadak kutub. Bahtarwi jeung Waryana ngaharulang teh puguh cabak. Keur kitu aya nu seuri, sorana semu ngirung, mata kukurayeun. Rai bulu punduk Bahtarwi muriding kitu deui punduk Waryana awid-wid asa kandal kena kusima anu lain lumayan. Bah, aya eta bah? Cek Waryana bari ngadeukeutan ka mitohana. Jajantung ratu hatena ngarasa keung. Alah jurig boa Jang. Tapi sanu nyawa eta teh jelema Jang. Nu ngaja nyingsinan ka urang, hayu urang deuketan sorotkeun batre. Mangga bah. Duanana lempang lalaunan panonna melong, batre disorot-sorotkeun. Nah atuh teu lila seor sada nu ngawurkeun keusi kana dangdaunan. Sorana seah mata keung. Si Kikik aya deui nu seuri kawas nu nyungsirikeun kana duaan. Nya puguh Waryana beuki ngadegdeg, gadunan orok tok turna nyorocot.
Bah, abdi mah leuleus bah. Ah, moal nya budak ngora keung, tuturkeun abah. Terus maju deui bari tetep waspada. Tapi waspada ge di baru ngerasa sieun bisa aya jalma jahat ngabongohan atawa aya jurig nyiluri nyingi sieuna. Mitra kaum dangu akhirna serog ka tangkal jambu, bah tawe ngagebeg panonna colohok bengong. Lantaran sidik pisan kaserot ku batre, Mang Ocim diringkus dihijikeun jeung tangkal jambu, sungutna dicocokkan ku daun awi. Astagfirullahaladzim. Kunaon Ocim? Saha nu ngaringkus si laing? Cek bah Tarwi bari ngadeuketan. Warayana nuturkeun, Mang Ocim can bisa ngajawab da sungguh tadi dedetan gudang daunan. Warjana hidang ngalaan tali anu ngaringkus leungeun jeung suku Mang Ocim. Tapi mata kaget talina teh teu dicangreurkeun. Tapi pageuh da Mang Ocim teh bisa usik-usik acan. Aneh bah. Nah talina mah da teu dicangreurkeun bah. Sok laanan heula keun ieu cocok sungutna urang buka. Cek bah Tarwi bari ngalaanan daun awi anu dipake nyocokan sungut Mang Ocim. Geus beunang kabeh Mang Ocim narik napas jero terus onghek-onghekan panonna buncelik beungeut sepa porosot talina lesot. Mang Ocim ngerumpuyuk leuleus kawas kapas kahujanan lir kapuk ka ibunan. Astagfirullahaladzim Cim. Da kunaon ieu teh euy? Saha nu ngaringkus ka si laing? Aduh bah. Tulungan bah. Aya jur. Mang Ocim arapap eueup ngomongna. Panonna buncelik awak ngadeg-deg bah Tarwi kaget can pati ngarti. Aya naon jur-jur teh aya naon? Jurig bah. Pokna tandes ayeuna mah tapi terus ngagibri. Jurig. Nya bah, jurig. Sieun bah. Kakara kami mah ngadenge jelema diringkus ku jurig. Nyaan bah beneran bah. Da jurig naon anu sok ngaringkus kaciri bungkeuleukana atawa henteu? Cek bah Tarwi mencerong. Mang Ocim can ngajawab manehna luak liuk heula, malah mah tuluy tanggah kawas anu diteangan. Geus kitu pok nyarita rada antare ayeuna mah hatena rada teteg da aya anu nulungan. Tadi teh aya jajap neng usi. Kumbang teh dititah balik. Tapi manehna teh minta dihaturkeun. Barang joga dieu, manehna teh robah jirim jadi aki-aki kolot. Beungeut tapi kasieunun. Geus jadi aki-aki teh nyarekan ka Mang. Mun lak-lak dasar nyarekan. Mang teh bisa ngomong. Kaget we nu aya anu. Rag eureun heula nyaritana Mang Ocim teh neureuy ciduh heula bangun capek pisan. Tah terus kumaha Cim? Tah, geus nyarekan pipi Mang teh ditampiling. Atuh ngagorowok Mang teh, barang rek minta tulung. Nyoh sungut geus dedetan ku yang daunan. Leungeun jeung suku teh teu bisa obah. Ari aki-aki nyeles nu ka kamana kitu abah. Ibah. Mitra kaum dangu bah Tarwi jeung Waryana silih reret. Duanana asa percaya asa henteu. Tapi da nilikana kanyataanana mah samodel kitu nya akhirna jadi percaya. Lila pok bah Tarwi ngomong. Astagfirullahaladzim. Yang geus atuh, da geus salamet ayeuna mah hayu balik. Mangga bah. Tapi aduh bahaya awak Mang asa pasiksa nyeri aduh. Moal kuat leumpang atuh nya. Rupina mah moal ieu cangkeng mun asa potong. Cek Mang Ocim. Waryana beuki sieunun. Bisi di dinya aya keneh jurigna. Pok mehna ngomong. Keun ku abdi urang gotong ayo. Cek Waryana atau akhirna makapaksa Mang Ocim teh digandong ku Waryana. Teu wudu mending ngagigeg Waryana teh mitra. Suku Mang Ocim kuat karambai. Dia jelema jangkung gede digandong ku rada pendek. Puguh setengah digugusur. Di jalana oge rada lila. Nu ngagandong teu bisa gancang leumpangna. Kocapkeun ayeuna di imah bah Tarwi.
Harita teh tilu awewe narangtung nungguan beja tibah tarwi nah naon anu geus kajadian. Bitia ge tegeuna hate panuna teu boleh mureleng kapalabah anu indit. Cerina teu sirikna rancung ngadengikeun sugan aya sora tapi lebeng teu kadenge naon-naon. Keur ngaharulang kitu kurutak ayu datang. Hiji jajaka jangkung leutik ngan hanjakal beungeutna teu sidik da di luar mah poek. Eta oge ukur kacaangan lampu cempor anu mawur di tengah imah. Sampurasun. Pokna uluk salam. Rampes cenah cek sararea bari tinggal ringuh. Atuh nyiul si Olohok, utari bengong, ari Bitia buru-buru ngabegeakeun anu datang. Sa Ujang teh? Bade ka mana Ujang teh? Punten bade ka ibu aya peryogi. Mangga tuh kalebat. Nuhun. Bus sararea ka jero gek dari dina kursi di tengah imah. Ari utari barang nenjok eta jajaka dumadakan jejantungna saratuk ditunggulan lantaran asa apal kana keuretan beungeutna. Asa geus kungsi papanggih tapi hantam di pikiran nah di mana teu panggih teu apa teu kapikiran. Ari Bitia mah teu boga loba curiga nyangkana tetamu we biasa. Lang utari ngahulang. Asa apa kana keuretan beungeutna asa geus panggih tapi hantam di pikiran nah di mana teu kapikiran. Asa-asa apal? Cek utari na jero hatena. Ujang teh? Cek Bitia. Saha teh sareng anu ti mana? Sareng maksud sareng tujuan punten enggal ditarosnya jalanan rada-rada luas ieu teh. Da teu aya iber ti enggalna katurug-turug asa anyar pinanggih maksud teh. Nuhun gasik ditampi enggal ditarima. Kieu salaresna mah abdi teh hoyong tepang sareng ibu. Aya anu bade didugikeun. Cek eta jajaka. Ret ka utari anu keur melong ka manehna. Sareret hate utari beda rasa. Malah mah make sumeblak sagala. Kawas tepung jeung kabogoh. Padahal manehna teh geus boga salaki. Jeung anehna deui da keukeuh asa wawuh, asa geus kungsi tepung tapi di mana tetep can kapikiran. Peryogi naon Ujang teh? Bitia ngadesek. Tapi hanjakal sama meh pok ngajawab kageuruahkeun kudu ribut di buruan. Sadabah Tarwi jeung Waryana nu kakarak datang jeung Mang Ocim nu awakna ngaradak jadi leuleus nyeri taya tangan pangawasa. Kade tah sukuna ti kait kana golodog tah. Dalaunan keun ku abah diceklan ye. Cek sorat di luar. Atuh kabeng bat anu keur nalek semah teh Bitia ngojengkang heula ka tepas malah kawas anu gegeran. Usi jeung utari oge nuturkeun da penasaran hayang nyaho kana kaayaan Mang Ocim. Mitra kaum dangu ari breh teh Mang Ocim digandong ku Waryana. Nu ngagandongna mun ditiba berageg berateun kesa ngoprot napas ngahegak barang cat ka tepas Mang Ocim decageun Waryana terus ngalungsar capeun. Duh, wayana beja. Keun dari dieu mah yeuh ku abah urang payang ka imah sok nyai. Nyai, sok bantuan ieu. Ya. Cek Bah Tarwi bari mayang Mang Ocim terus pada ngarejang nu nyekal sukuna leungeunna jeung awakna. Opatan ngagarotong Mang Ocim dibawa ka tengah imah. Barang geus tepi tuluy digolerkeun. Bitia cengkat rek ngaroris anu semah teh gebeg kaget anu teh papadana. Barang rek ngaroris semah lantaran si jajaka nu tadi keur dipariksa teh ngaleungit. Da aya tapak-tapakna acan. Henteu we doyot. Cek Bitia setengah ngagorowok. Aya naon ibuna? Abah, da tadi teh aya semah ka dieu teh. Malah diuk di dinya tah. Keur ditanya ku kuring teh. Ngan hanjakal can nembalan. Da kaburu datang abah. Tapi ayeuna kalah ka eueuh ka mana nya? Jajaka atau aki-aki? Jajaka ngura keneh ye. Hari jajaka mangura keneh da geus bongkok mah atuh aki-aki meureun. Ari abahna henteu we doyot ah. Ka mana tuh ayeuna? Geus di lauweuna? Lila kumaha pira ku ditinggalkan ka tepas kojengkang gungkul. Hulang atuh sararea ngahulang? Henteu we doyot. Nanaon atuh? Ayeuna atuh dieu mah urang teh ieu teh asa keueung. Kabehan kaget ku ayana eta semah anu aneh teu sopan. Make jeung kumaha wani indit teu karana menta idin kanu boga imah. Lila-lila Bah Tarwi curiga bisa aya bangsat unipu rek maling ngan bandana. Jang cenah ka Waryana. Kumaha Bah? Wayana capek-capek oge bantuan ku maneh. Usi utari. Tia sekalian. Jangan kau nggak kamar. Barang pariksa bisa aya leungit. Atuh sararea pahibut neangan kau nggak kamar. Bitia, Utari, Usi, Waryana kolong ranjang di singkaban.
pawon kabeh ditempoan, ditongan, tulak panto tulak jendela angger teh nu robah. Da ari aya anu bijil mah kudu aya jendela atau panto anu muka. Ieu mah teu aya robah-robahna jeung teu aya barang anu leungit. Henteu we doyot. Nah ka mana jigna eta semah teh? Cek bitia bari garo-garo teh ateul beungeut teh sepa. Manggeus tia ngaduyat-duyat wae ari maneh teh. Diperhatikeunana teh mimiti mah anggang ngadongengan hayo we duyat doyot wae teu lucu deuleu. Sok kali kabehan ngarumpul di dieu di tengah imah buru. Wah mitra, ambak batar mitra. Dikitukeun puguh sararea ge kaget, terus ngarumpul di tengah imah deket Mang Ocim anu kucap kicip tanpa daya. Biasana manehna anu sok diandalkeun teh sabab Mang Ocim tameng dada kula warga Bahtarwi, tapi ayeuna mah teu daya upaya ngagoler bari ngararasakeun kanyerina. Oh, palang siang jurig nu tadi bah. Cek Mang Ocim mayahna maksakeun ngomong. Mustahil Ocim. Ih, aku mah gitu. Aya naon di ditu teh Ocim? Jeung dieu kunaha ari maneh? Kunaha atuh Mang Ocim teh sanyana ieu teh Abah? Cek bitia bari melong. Puguh disiksa ku jurig, ku jajak anu ngajirim jadi aki-aki. Munggu sakti aki-aki teh sakilat geus bisa ngaringkus emang kitu tah Bu. Cek Mang Ocim. Beuh. Kumaha atuh Abahna? Aya naon teh ieu teh? Aya naon teh ka imah urang teh aya naon? Bingung abah ge, aya naon atuh nya. Cik teangan sakali deui ka mana jajak alu tadi teh. Penasaran abah mah. Geus diteangan ka panan bieu ge, geus teu kapanggih puguh. Coba atuh tanyakeun Kakang Resut Sundawa Derman tuh. Kakang Resut Sundawa Derman, Kakang Elvin Junaedi, ka Mamah Pipit, ka Neng Haji Alika, ka Mamira Tunur, Pangkeh Duyung, Kakang Dede Sulaiman, Kakang Yusuf Sutisna, Kakang Nanang Heryana. Saha eta teh tia? Eta subscriber dongeng Sunda Manganggang anu pangheulana masihan komentar dina episode ke-11 kamari penting. Hampura we nu teu kasebut mah bongan telat we komentarna. Ari kitu nabat klosos ka dinya ari maneh. Eta deui anu kamari gaeh wae hayang dongeng anak siluman saha teh kamari teh. Mang, dongeng anak siluman iraha bae dipedarkeun ana deui cenah. Ari geus dipedarkeun eueuh komentar eueuh like-like na acan. Manggeus tia atuh keun bae mana kitu ge meureun bohong. Cek Bahtarwi rada nyentak. Cikan teangan sakali deui ka mana jejak alu tadi teh penasaran abah mah. Geus diteangan ka panan bieu oge, teu kapanggih puguh ge. Henteu we doyot. Salagana ge imah atuh, rek nyumput di mana da gede jelema teh. Moal nya nyumput dina tampolong onamanan, piraku deui, tulak panto tulak jendela bararageeh. Mustahil ari bijil piraku tina lawang hareup mah. Pan urang ngagelak di dinya beureun kanyahoan. Ya kemana nya? Cek Bahtarwi bari ngahulang deui. Jep jempling taya nu ngomong deui, sararea bingung. Keur kitu kadenge aya anjing anu babaung ti kajauhan. Manuk koreak pating tembalan kaayaan teh bet mata geuman, beda pisan jeung biasana. Waktosna kabujeng Sep Mitra, kabujeng Neng Nong Mitra, kabujeng Neng Nong. Cag heula urang tunda carita dina episode anu ayeuna. Pikeun engke urang teraskeun deui nya Mitra. Kembang pinetik sanebaran sari tutup lawang sigotaka. Permios. Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and comment. Laras bisa. Endah nu kalakona ngan ukur tinggal lamuna simpe layung pani